teh geus meuli baju ngadulag. Baunya da lila keneh lebaran age. Da urang ge lamun hayang meuli we jeung pabrik-pabrikna. Cuman ada iri ka urang. Urang teh sakalian we jeung meuli emas. Ini jeung heula. Aduh ararateuh. Ieu kecil lebaran age encan, posan age encan. Terus beli baju dulag we. Ya bae kumaha urang kecil. Eta lain da posan age encan atuh. Atuh bae we kumaha urang di dinya saha. Atuh da abdi mah sok meuli nage di mall lain di cimol kaya maneh. Eta kecil sungut teh sembarangan wae ngomong teh. Gimana beli baju anyar? Terus kecil ini tinit. Nih pamer posan age encan. Urang terus meuli baju dulag da 10. Abi ge arek jeung emak abi kamal. Bae abi mah da enggeus meuli ka mall. Kari make loba deui. Nah, karena anu naon? Beli baju dulag. Abang mah rana geus meuli. Abi mah arek. Ai maneh geus meuli 60. Heunya. Da abi ge arek we jeung emak abi arek ka pasar. Ek meulina 100. Marana mah sautik meulina teh. Da abi mah ayeuna da arek ka pasar. Mana nih? Abi mah yang beli baju dulag. Cara babaturan abi. Naon atuh ari maneh meninggal raneng kitu? Naon atuh? Babaturan abi mah geus mareuli. Si kan mah jeung si Tika geus mareuli ari abi encan coba main. Saha atuh ieu nu meuli baju dulag teh da batur ge encan. Puasa ge encan ari maneh. Sok eta sok maneh mah pasar hayu. Are ka mana atuh mah? Ieu teh pasar hayu. Duit urang hayu. Maneh mah. Nih, mama nih muae nya sagala emung nih. Abi mah rek init da emung da. Jig init jig ka ditu jig. Init ka ditu jig. Sia. Yang awi are konser duit teh meni barawa itu sih kece geus ti mananya mamawa naon geuning gitu jingjingan kece naon atuh kece di mana kece oh iya teh urang teh geus di pasar meuli baju dulag oh geus meuli baju dulag oh atuh da urang mah encan atuh dari lekene puasana ge acan atuh jika ditu ini ya cek ibu engkaulah wanita yang mulia ibu engkaulah wanita yang setia tiga tingkat dia ibu engkaulah wanita yang setia dibandingkan rumah tiga tingkat Bapak Guru. Ibu, engkaulah wanita yang setia di sana. Ujaku aji. Nulah. Iya lebarannya engke kumaha jang pangmalikeun baju budak. Apa orang teh minjemnya? Urang arek minjem heula nya ka si Iro. Bingung aing mah. Nikos ulu jalalangar teh aing mah kumaha ieu teh minjem heula naon atuh ieu urang teh piamongeun on infoin lain ieu kecil naon atuh sia teh nih ngaganggu wae ieu urang teh rek minjem duit Tah sok bali basa. Anu kece nih aing teh jalalangan oge. Iya tuh urang teh minjem duit yang budak 150 teh. Yang beli baju dulag. Beli baju dulag mah. Ya atuh kece jang si Iso. Isian maksa. Eta ning eta boga duit. Yuh. Hitung heula. 135 kurang 10.000 deui. Ya.
Bangkong ngajol ka sawah, wah wah. Wahai tukang bajigur gur gur, guru sekolahnya sa sabab poe ngajajar jar jar, jarum parate ngaput put put, reno galelis lis lis disung kado, halo lo lo luhur kapal, darararara medi Jakarta, undua rebo bo bo boa menang alalala, menang ngagoreng reng reng reng, aki dibetok. Ngiluan atuh. Loh, ngiluan hei. Ayo orang main ciwit-ciwit lutung. Hayu. Ayo, ciwit-ciwit lutung tegalalang panjut. Ciwit-ciwit lutung tegalalang panjut. Adan orang naik balik heula ah. Ya ngaji. Ayo balik. Ayo. Nolah. Iya lebarannya engke kumaha jangpang melikin baju budak. Apa orang teh nyomnya Kasih cekitil jadi tuh. Apa orang teh nyomnya kasih cekitil. Sing ada tali jadi tuh. Apa orang teh nyomnya kasih cekitil. Ani bingung aing mah. Niker hulu jalarangar. Jalangar teh J2 tilu. Niker hulu jalarangar teh. Aing mah kumaha ieu teh. Minying-minying mana lah kasih itil.